Kata pamali adalah salah satu cara orang tua zaman dulu untuk mengajari anaknya tentang adab dan sopan santun. Tapi orang mah termasuk salah satu budak anu hese di bejaan euy. Beberapa kata pamali yang dulu sering saya dengar ya waktu saya masih kecil. Ulah dahar di lawang panto, bisi nongtot jodoh. Jujur baru dak nepi ka ayeuna urang teu nyaho sia. Aya nongtot jodoh teh nu kumaha gitu nya. Sok jelaskeun anu apal. Ulah dahar bari sare, bisi gede hulu. Baheula orang sering dahar bari sare. Tapi orang teu gede hulu sia. Da naon anu rek disombongkeun atuh da saya mah apa. Ulah ngadiukan bantal, bisi bisul. Pamali teh terasa mah cek dokter bisulan mah loba teh ngadahar naog teuing lah nu bener nu mana menurut barudak kumaha tah ulah ngadahar cau pangsisina bisi kapopohokeun urang can pernah yang ngadahar cau pangsisina tapi aku selalu dilupakan ulah sok ngegelan kuku bisi pondok umur cenah itu cek kolot baheula mah nya kumaha lah cek barudak sok nya terakhir ya ulah ngadahar tunggir hayam bisik maot ngora keneh tah bapak urang sering ngomong gitu teh tunggir hayam tong didahar cenah siak bisik modar ngora cenah padahal mah tunggir hayam teh pangeunah-ngeunahna nya ada teh nya bisaan nya kolot banyak atuh beh teu dihakan ku urang tapi dihakan ku bapak urang tah di lembur kalian pamalina we tah nu baheula pernah didenge apa dan apakah kalian termasuk salah satu yang percaya sama pamali atau justru malah tidak percaya gitu nya sok kararomen dak hayangnya urang